Kitabul Kahfi ieu hiji kitab rek nerangkeun qadzab. Qadzab eta ar-ramyu ngabalang. Qalbu memalangkeun ngabalang eta ngaranna qalbu ar-ramyu. Tapi nu dimaksud di dieu mah ar-ramyu bizina fi ma'radit ta'yir. Andalih zina nuding zina kabatur dengan tujuan ma'radit ta'yir ngawiwirang ngisi-ngisi. Jadi orang terhadap zina mah ulah sambarangan, ulah tudah-tuduh sungka-sangka karena zina. Lantaran horeng ternyata lamun teu bener tudingan zina, malik tudingan anak kamanehan. Minal kabair tuding zina teh. Masya Allah. Siade ulah sok satuding-tuding. Kumaha kiai lamun ngaku, atuh lamun ngaku mah tinggal diringkus. Ngaku zina mah. Atawa teu ngaku ngan reuneuh. Reuneuh nyana awewe teu ngaku zina reuneuh. Eta teh mah teu kudu dituding. Eta sia reuneuh kunaon zinanya henteu cek kana teh. Eta beuteung wallahu alam cenah ieu mah ngagedean sorangan. Sugan tadina aya naon asup henteu cek kana. Bener sia? Henteu. Tuh beuki gede beuki eta kegedean wallahu alam cek. Uyak henteu. Aya uyak. Eta teh sia beureuh dan zina geus salaki teu boga naon teu boga. Nyaho cek kana teh jasana kula disedekkeun harita. Wah, eta hese ai geus epak tawa teu deuk teu aku udah hese. Nu jelas teu meunang sabarangan nuding zina. Ngaduduh zina teu meunang sambarang. Terjadi di zaman Kangjeng Ki Hilal ngaduduh zina. Ku Kangjeng Nabi dipanggil, cek Kangjeng Nabi, "Hei Hilal, al-bayyinah aw hudda." Siap maneh ngayakeun saksi? Opat saksina. Lamun henteu dihad sia. Masya Allah. Tapi inilah sodikun cek Hilal kurang bener ieu mah. Iya pokoknya bener deuk henteu. Lamun bener kudu siap ngayakeun saksi. Lamun henteu malik ka maneh. Cek da ieu kula jelas dasa si eta teh zina. Kumaha eta? Maka turunlah ayat wal muhsanat walladzina yarmunal muhsanat walam ya'tu bi arba'ati syuhada ajlidu samanina janda. Jelema anu nuding zina ka awewe anu muhson anu terjaga agamana tina zina, kemudian nyana titah ngayakeun saksi opat di arba'ati syuhada teu bisa walam ya'tu pajlidu jilid 80 cilidan. Mentak eta nuding zina sing hade, nuduh zina teh sing hade. Mentak urang kudu hati-hati, boro-boro diduduh zina, diduduh maling ge urang teu maling aju diduduh sedih jasa. Mentak cekolot baheula ulah sok diuk dilincar. Eta teh sia bakal diduduh maling. Baheula mah bagus eta ulah sok diuk dilawang nongtot jodoh. Nongtot jodoh teh kumaha nongtot jodoh teh dekawin saminggu deui? Henteu. Neangan deui dikawin ini tinggal 2 poe deui dibedogkeun eta nongtot doang teu kacekel henteu. Nongtot jodoh. Nengtet ona rada jauh keneh. Beda nongtot jeung nengtet. Ai nengtet mah setik mah.
lamun cara lehok nengtet mah kakarak tet tapi nongtot geus panjang budak leutik teh budak waduh lehona nongtot geus rada panjang tapi nengtet saeutik beda betik jeung betok betik rada leutik betok rada gede beda tak ieu urang ulah sok nongtot jodoh ulah diuk di lawang cenah kumaha lamun ngaji diuk di lawang sarua nonton jodoh itu gitu. Lah cenah geus kawin ieu lain kawin bae jodoh mah. Urang dek menang duit lantaran sering diuk di lawang teu jadi menang duit apa eta. Gara-gara nonton jodoh menang duit teu jadi. Teu urang dek aya nu mere motor dulur urang menang gusuran. Eta teh geus neuk teu jadi ngaranna nongtot jodoh. Ulah teh kos kitu. Ya Allah. Sebab diuk di lawang mah ngahalangan batu. Nah nuding zina ulah. Malik jangan lamun kurang gitu data-data kurang otentik kali iyalah babna masya Allah kemenang sambarangan tudang tuding Gusti urang mah kaum syariat lantaran bodoh bersyariat jadi make syariat kelas jelema nu luhur mah bertoriko geus datang ke hakikat di jero hate doang nyana nuding zina turun makomna teh beuna jelema nu bertorekat tudang tuding di jero hate doang di jero hate doang teu beuna masyaallah masya memang kan ai urang mah kuari boga rasa nu didelekeun teh awakan ku Allah malah ku Allah mah teu pati dipikiran ku jelema urang mah hayang kadeleuna teh ku makhluk sebab syariat make baju nu ieu abeh pantes make samping nu ieu abeh pantes pantes kadeleuna ku saha ku makhluk mata syariat ngaranna kadang-kadang teu neuleuh urusan batinna ieu samping ti mana dipake bae nu penting pantes ieu samping teh ti BHS ti bupati dipake bae lantaran bagus ieu teh bupati nang ti mana bupati teh kapan menang meuli ai duitna nang ti mana duitna menang ti pajak ai pajak teh naon getih rakyat mentek lamun aya kiai masih keneh make BHS ti bupati tek ceuli anjing datang ka khusu bae ke salat wah jajaban nih mah wani jajaban sanajan cakeun leuh jok ulah mah husu engke di hareupeun Allah di sidang moal husu hese kudu bersih tah cuma dina syariat mah kitu sebab urang kadeleuna zahir nu hayang kadeuleu ku makhluk makomo cacak-cacak Allah naleukeun ieu ka urang-urang keur dieu eta teh ya zahir kapan ari geus norekat terus ka hakikat komo innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ila ajsadikum walakin yanzuru ila qulubikum sanyana Gusti Allah la yanzuru ila suwarikum tara ningali ka rupa tara ningali ka jasad walakin yanzuru ila qulubikum tapi nu dideuleu qalbu hate mantap ketika orang nuding zina Allah naleukeun sia tudang tuding cak Allah deh kos tu nyaho bae sia aing anu nyaho mah cak Allah la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Anu samar ka aing mah di langit salangit di bumi sabumi hatta sieur sirem lempang di jero taneuh tengah peuting poek mongkleng buta rata luhureun batu jero batu nu hideung aing mah nyaho sia mah ka nyaho tudang tuding atuh anu mantak ngabeberes hate teh hese saya marupil kurgi cicing di masjid keluar di masjid aya nu menta-menta budak ngora keneh gagah cak hatena cak hate doang
orang-orang menta-menta dimun usaha atuh ditegor ku Gusti Allah di hate doang eta teu ngomong saya tiga-tiga can ditegor ku Gusti Allah dileungitkeun kalazatan ibadah nu tatadina nikmat munajat ka Allah kon teu sih mentak kana ceurik tengah peuting terus bae Gusti aya naon di diri abdi Gusti aya naon di diri abdi kok jadi teu ngeunaheun di ibadah sapeuting dua peuting tilu peuting ka 7 peuting ka karak aya ilham bongan maneh di jero hate maneh make jeung cuad cawad ka hamba aing makhluk aing nu menta-menta padahal aing teh keur nguji sia nyoba sia aing nyoba ka sia nu kolot nu budak nu pecak nu gagah kumaha coba hate sia ku aing di deuleuna urang mah teu ngarasa dicoba kan gomo bangsa nu kararieu patut bah nama jada waktu dijauhkeun siap menta-menta ngora-ngora dagang dibere henteu dicarekan degdeg mana teh bangka warah teh mah kitu eta aya jelema lagi ku harita deureus aya dibere mah sia ngora-ngora dagang atuh tah ku aing dibere modal deureus sia mah henteu ngora-ngora lain dagang lain usaha edan ka ditu mabur sia dibere henteu dicarekan dengdeng eta mah itu tuh bagus ya ka neraka tuh kan mentak ngajaga hate teh ketika urang geus eueuh suuzon dijaga ku urang batin urang tina suuzon suuzon ka jelema teh bagus sangka bae husnuzon sebab naon tina suuzon ka makhluk ka Allah bakal suuzon lamun urang goreng sangka ka makhluk ka Allah ge goreng sangka kira bakalna dimimitian ka makhluk teh menang suuzon urang ka makhluk kudu husnuzon bae lamun dimimitian suuzon ka makhluk engke ka Allah ge suuzon bae terus mimiti suuzon ka jelema suuzon deui goreng sangka ge ka Allah asana ku teuing-teuingeun suuzon kan make teuing-teuingeun ka Allah sia goblok sia jak Allah sapira sia nyebut teuing-teuingeun ka aing sia dagang dirugikeun ka aing teuing-teuingeun aing sia ku aing kita salat tilok jak Allah teh sia ka aing teuing-teuingeun terus aing ka sia leuwih teuing-teuingeun tuh kan suuzon ka Allah mulai terus bae asal teungeunna bae suuzon ka Allah matak dimimitian husnuzon teh ka makhluk engkena ka Allah husnuzon bae lamun ka Allah geus husnuzon bae wah mantep bagus sangka bae ka Allah dibukakeun ku Gusti Allah lawang istana Allah dia ka dia lamun geus dipanggil ku Allah ka istana Allah boro-boro ka istana Allah kuari ka istana Jokowi ge urang mantep panggil ka istana Jokowi papageun weuy ajak ngobrol kemudian balik dibere bingkisan mantep kan komo ieu mah istana Allah dibukakeun plak ngan ulah ngabayangkeun istana Allah kos istana urang ulah istana Allah mah dibukakeun hijab plak urang pindah rasa asal husnuzon ka Allah urang dibere sehat masyaallah alhamdulillah bersyukur bagus sangka ka Allah Gusti ka abdi deudeuh jasanya jasa menang urang sabulan dibere muriang alhamdulillah Gusti ka abdi ku deudeuh-deudeuhna kamari dibere sehat ku ari dibere muriang ieu teh tanda deudeuh Gusti jas sehat jeung muriang ge ti Gusti keur ngaji mah bener keluar berarti majlis no tuh kan urang dibere dagang maju alhamdulillah deudeuheun amat Gusti ka kaula masyaallah menang saminggu aya nu nipu rugi alhamdulillah meureun aya dunia anu kudu ulah kacekel ku abdi
Gusti utar atur ka abdi ku untung kurugi eta teh ngatur Gusti poe itu poe ieu nyekel duit kauntungan poe itu henteu poe diatur ku Gusti. Gusti mah mantap jasa ngatur abdi kadang untung kadang rugi nuhun Gusti bagus jasa tuh kan ngeunaheun jasa kan ngadengekeun mah waduh bener nu ngarasakeun mah pan pahit Jangan bisa urang gustuzon ka Allah moal luhur terutama nu dititipan ilmu ku Gusti Allah kudu husnuzon ulah suuzon rese husnuzon masyaallah kuari urang nyaritakeun tentang qadzab syaratu hadil qadzib at-taklifu syarat had jelema anu nuding zina eta at-taklifu kataklif ulah budak letik ulah nu edan budak letik nuding zina ulah dianggap nu edan nuding zina ulah dianggap sebab teu kataklif jelema anu lain budak tur teu edan nuding zina kudu dihad 80 jilidah fajlidu samanina jalda ya Allah siade debat teh tudak tuding zina teh kulantaran di negara urang mah teu jalan hukum Al-Qur'anul Karim nu jalan teh hukum demokrasi HAM atuh biasa-biasa bae nu nangani urusan perjinayatan, perhududan, telempang sabakatul hiber acan di negeri Indonesia, Ibu Pertiwi tercinta. Kajen, ibu cerita ngaji. Adapun henteu nerapkeun hukum eta, nyangakeun kanu dilaluhur para inohong. Itu nyana nu ngagulirkeun politik perekonomian atau sabodonya urang masa pira dharma teu daya teu upaya urang masa pira jelema dhaif atuh dihandap nyana nu ngagulir-gulirkeun mantap urang mah untung urang mah teu bingung-bingung di akhirat urang mah paling seserian oke di akhirat mah bangsa ti RT ka presiden mengkerut wajahna mengkerut lantaran nyana bakal ditanya kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. RT bakal ditanya rakyatna, RW bakal ditanya, lurah bakal ditanya kumaha waktu mimpina di dunia, camat bupati kuari nyana edeng segala aya di nyana engke mah di akhirat tapi urang mah rakyat langsung geus teu kudu dihisab di sorga sakeuna sorga anu baragus bae ente mah wallahu a'lam saya masuk ka milu bagus bae hatina urang mah rada deres bae gitu teh ya ieu di dunia di alam Indonesia dilakukan hukum Al-Quran atau nyanggakeun sadaya-daya syartu hadil qadzib ari syarat had jelema anu nuding zina eta kudu ataklif puga taklif Zaid duding zina kaki Umar, Zaid duding zina kanyi Sarwiti, nuding zina reka batur, reka pemajikan. Sarua bae. Lamun ki Zaid duding zina panggil. Setelah dipanggil integrasi. Aya eueuh saksi zinahna. Bi arba'ati syuhada, kecuali langsung ikrar lain deui masalah. Namun dituding langsung ngaku salah. Ieu lamun henteu kudu ngayakeun 4 saksi. Ketika nu dituding teu ngarasa zina, kemudian manehanana
menta saksi obat. Ki Umar dituding zina ku Ki Zaid cek Ki Umar. Jak ulama teu ngarasa. Lamun memang di dinya nuring zina, coba kula menta saksi obat. Kabeneran Ki Umarna teu ikrar, saksi obat teu aya. Maka ieu kembali ka Ki Zaid. Lamun tadi ikrar, maka Umar kudu dijilid. Ketika teu ikrar, kemudian saksi obatnya teu aya, Zaid anu kudu dikenakeun sanksi sembarangan tudang-tuding zina, maka Zaid dikenakeun sanksi 80 jilidan. Oh, nu mendak urang ulah sembarangan ga ayeuna. Lantaran minal kabair nuding zina teh termasuk kana dosa gede. Geus atuh aya nagara mah kuari teu ngurusan. Ieu urang geus ngaji kuari, tinggal urang bae ngurusan diri urang, ulah sok tudang tuding zina kabat. Walaupun di negara henteu aya sungsa sanksi hukum, maka urang kudu ngajaga sebab di dunia teu dilaksanakeun, di akhirat masih berlanjut. Anu teu selesai di dunia diselesaikeun engke di akhirat. Masya Allah. Ulah heheotan urang kena korupsi kemudian di dunia henteu katangkep ku KPK. Sehingga teu disidang, aman-aman bae. Aman di dunia. Malaikat makan nyatet. Malaikat nyatet. Weh, kamu seorang DPR pernah tanda tangan anu penyalahgunaan anu dan anu aya tanda tangan. Di dunia nyana aman, di akhirat diangsongkeun ku malaikat. Nah ini catatannya ada. Di kumaha coba ayo catatanana aya. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Naon nu diucapkeun ku urang aya catatanana malaikat raqib jeung malaikat atid. Pagawean urang aya catatanana. Kuari DPR korupsi, pemerintah korupsi, hajut teu katangkep, atuh aman-aman bae urusan manusia mah. Tapi di akhirat tetap berlanjut. Hak rakyat kudu kembali ke rakyat. Ternyata dileg-leg ku nyana, sebab nyana tipe orang koros. Atau enggak saya di dunia aman, di akhirat terus bae. Masya Allah, wadak si hade. Ieu keur cerita korupsi, keur cerita mabok, aman-aman bae kan di Indonesia mah. Lantaran di Indonesia mah hukum hudud aman, paling penjara, bisa sogok. Itu kan nu sangat dikhawatirkeun, malah makuari nu sangat dikhawatirkeun di Indonesia lain kekerasan lain, tetapi pemabokan jeung perjudian nu dikhawatirkeun. Ieu ngahaja orang-orang Yahudi ka urang racun melalui narkoba. Tunggu 10-20 tahun yang akan datang. Lamun budak SD, budak SMP, budak SMA geus marabok, berarti engke ketika nyana di mahasiswa sesa mabok, apalagi terus bae mabok, engke jadi pamimpinna moal beres. Geus sabaraha bupati anu ditangkep mararabok. Eta nu katangkep bae. Nu teu katangkep leuwih loba. Sabaraha gubernur nu mabok. Banyak orang dipimpin kudu mabok. Teu kira-kira ieu nagara akibat naon? Hukum Islam. Betah terus ke. Cenah urang mah teu daya teu upaya. Atuh upaya urang naon? Kula onam upayana ngomong kula mah. Entek engke lamun di akhirat kula dipanggil. Ayo Uci, maju. Nah geter kula henteu. Tenang-tenang saja. Cek malaikat kok tenang bae. Ye, atuh udah pakai kasih. Maneh hirup sabaraha taun? Anjang si umur. Hayang nama maksudna. Nyaho maneh di negeri Indonesia hukum demokrasi sangat tahu malaikat. Aya maneh teh ieu hayang ngarobah sangat aya. Pernah maneh upaya sangat aya. Mana bentuk upaya maneh? Ulang ngaji ngomong bae eta teh caritakeun hukum Islam.
ngabandingkeun antara demokrasi jeung hukum Al-Qur'an kadarenge ku kabehan saksi Haji Ma'mun eueuh ondangan Haji Pendi mah teu bisa pakai saksi sama teu adil Jadi ge diaman ke itu bentuk ngomong kiai mah. Islamun kiai teu ngomong-ngomong acan. Nah iya. Junaid. Maju. Maneh kan dikiaikeun waktu di dunia. Bener. Hirup di negeri Indonesia maneh teh kapan negara anu make hukum Al-Qur'an apa lain? Lain. Ngadukung maneh. Abdi kasogok kusaha tangkorak Golkar ulah make tangkorak sia kuari make tangkorak keur ieu keur di dunia make tangkorak sia ngahenen-henen di dieu kakarak sia make tangkorak Zabaniyah seret Kiai Junaid diseret adena cenah aing mah lain Junaid ngaranna itu sarua tah eta geri urang. Iya tuh batak minimal hayang orang teh make Al-Qur'an dek make kumaha tuh lamun di negara teh diterapkeun hayang di negara minimal hayang bagus lah upaya kekarak ngomong doang nah cenah teh langsung beuh teu daya teu upaya tuh urang lamun kuari ngomong ka DPR hayang ngarobah atuh memeh datang memeh ngomong si borgol di borgol tuh urang beuh emang lalakon aku wagit sebab kuari mah geus mengakar geus urang mah kuari mah kakarake ngaji supaya nyaho bae hukum nu asli mah Al-Qur'anul Karim dunia nang nyiptakeun Allah nyieun hukum kemudian dek nurut teu nurut kumaha urang tah mah engke ge jadi digulung ieu mah dunia mah eueuh ieu mah ketika urang geus kiamat ke bakal berhadapan jeung nu nyieunna ditanya urang kunaon batak urang mah ieu nu ngaranna aja tenang Zaid nuding zina kaki Umar kemudian ki Zaid na ieu taklif lantaran geus dewasa tur teu edan kemudian ki Umar anu dituding zina na teh teu ikrar teu ngaku malah nang tangan ditangayakeun saksi opat ketika hakim minta pertanggungjawaban atas tudingan anak supaya ngayakeun saksi opat dalam yatu bi arba'ati syuhada teu bisa nyana ngayakeun opat nuding hanya ngawiwirang hanya ngisin-ngisin nek ngalemahkeun seseorang nek ngaonarkeun seseorang maka Ki Zaid dikenakeun sanksi fajlidu samanina jaldah 80 cilidan malik kuat Ki Zaidna taklif illa sakran kecuali anu mabok andai kata Zaid duding zinah kaki Umar kemudian Ki Zaidna dalam rangka mabok ieu mah teu dikenakeun sanksi sebab mabok leungit akal ieu di negeri urang teh kuari keur direndahkeun pikiran-pikiran manusia supaya ulah laluhur teh engke geus lemah karak diserang ku Amerika ku Yahudi supaya manut ka manehanana pikiran orang dicuci otak orang dicuci melalui pencucian politik melalui pencucian ekonomi urang geus Yahudi kabeh bahkan otak-otak orang dicuci melalui narkoba Ye, kuari bae atuh geus ambalaya pejabat anu mabok 10 tahun yang akan datang. Ieu digaranti calon-calon anu kuari mahasiswa sesa mabok. Di kumaha negara lamun dicekel ku nu marabok para reing. Je, mantap korupsi, maling, perzinahan, perjudian, akibat otakna narkoba.
lamun Yogyakarta eta teh negara pelajar, kota pelajar, kuari tahun sekian baelah eta teh geus 70% gadisan. Mahasiswa, pelajar SMA geus gadisan atuh komo kuari bisa 120%. Di kumaha coba ayo. Terus narkoba. Masya Allah karim. Ya mah geus merajalela, geus belajar, geus polisi, geus abri. Ya yuk, ayo kuari bae tuh bupati. Nu kemari katangkep teh bupati mana kareta? Ayo, bupati mana? Bupati mana? Aing ge cak siapaan? Ih, gubernur. Eta nu kanyahoan, nu can kanyahoan, anu di penjara berarti kan teu bareres. Ya, bupati nu sakitu kasepna tur santri Rahmat Yasin, Bupati Bogor. Kuari pesantren. Geus pugu ibu urang sarerea mah tah mah. Pilihan keifu doli. Geus kos itu bae teh kaya anak. Berarti kan itu bareres eta pejabat. Urang tadi dipimpin kuno kos karari itu. Mantak di Tangerang mah teu kadenge alhamdulillah teu kadenge mabok bupati urang. Teu kadenge maling bupati urang. Teu kadenge salat bupati urang. Ya alhamdulillah. Atuh teu kadenge sagala-gala burung. Teu kadenge maling, teu kadenge mabok. Geus sakitu urusan salat urusan nyana tah mah. Salat jang nyana, maling jang nyana, mah salat jang nyana. Tapi teu kadenge geus alhamdulillah sakitu ge urang. Coba lamun dipimpin ku bupati nu mabok, teu beres mah. Iya 10 tahun, 20 tahun deui. Bejad moral bangsa Indonesia. Masya Allah, mana rabok atuh kumaha. Geus puguh di makanan-makanan kuari make obat-obat anu ngalemahkeun kana otak. Ya Allah ya Rabbi. Pola pikir dibilukeun, dibere ulah resep kana agama. Diberena resepna ka ditu bae. Tuh nu masantren saeutik kuari. Sa Indonesia kuari teh nu masantren salap naik hanya 9 juta. Nu salap teh sa Indonesia 9 juta. Nu modern teh kaitu. Teu mah lain santri teh nu modern mah. 2 tak santri. Nu modern mah nu asli kan 9 juta sa Indonesia. Saeutik. Masya Allah tidak 250 juta. Bahkan kuari meureun 270 juta ngan 9 juta sabaraha persen. Ieu bakal ngahudangkeun agama di Indonesia ngan saukur sakitu. Santri tina 9 juta teh anu HS bae 2 juta. Nu HS bae mondokna 2 juta. Teu ngaji-ngaji teh mah HS bae 9 juta cokot 2 juta sabaraha? 7. Tina 7 juta kuari teh ngaji mengaji ngan sadaeknya na 2 juta. 7 juta cokot 2 juta 5 juta 2 juta deui ngaji ngan teu ngarti-ngarti 2 juta 5 juta cokot 2 juta 3 juta aya nu ngaji ngarti nya teh nu 3 juta mah tah ngan kabelah dieuna mabok tengah jalan can kaburu asa kararawin 2 juta tah 3 juta cokot 2 juta 1 juta, iya nu 1 juta mah balalener ya ngajina bener sa Indonesia 1 juta bisa ngajina jeung geus datang ka waktuna karawin barang jadi kiai arasuk Golkar 500. Ada tinggal 500 sa Indonesia ya Allah ya Rabbi. Tinggal 500 provinsi bae di Indonesia sabaraha kali? 32. Sa provinsina ya sabaraha kabupaten? Tuh, aing ngobrol jeung nu bodoh teh kieu. Teu nyaho sa provinsi sabaraha kabupaten teh teu nyaho engke sa kabupaten sabaraha kecamatan we teu nyaho, sa kecamatan sabaraha desa. Dasar urang ketos kabeh ieu mah. Urang kampung teh nyaho naon. Tapi nikmat jeung urang kampung mah nikmat, ngomong sadaekna. Sebenarnya jeung bodoh atuh. Aing niat teh ngarasa pinter teh ngomong jeung sia. Sebab siana bodoh. Atuh kajen mantak
bangsa DRS bangsa teh ngaji ka dieu deuna ge ngaji ka dieu ulah ka dieu osok kacarekan pajar aing menyarekan lain tah kitab menyarekan wali mah teu maot hirup urang nyambung lidah ti wali lumantak lamun urangna sahate jeung wali sahate jeung wali atuh sarua nu mantak atuh batur mah atuh beda ge ngahartikeun teu sahate cak di dieu na haram cak na halam cak na wajib nyana remeng-remeng tah pokoknya asal geus Golkar moal beres kieu mah dijamin moal beres titik harga mati lah saya sombong amat kiai aing mah sombong bae mana kiai Golkar bener nu mantak kiai Golkar ka aing gergeteu kadege ku cili aing sombong cenah kieu uci mah je sombongan sia teh sombongan aing di hareupeun Allah nya aing disombong-sombong goblok sia ayo sia ngadu jeung aing je ulah di dunia doang di akhirat je cenah aing mah salat kasogok kiai nu lain Golkar mah tiloka sogok kos Kipudoli paling kabere ai Golkar makan kasogok sarua bae eta mah emang kunaon sih kiai eta kos kiamat teu beres bensinna cek Imam Ghazali asal teu beres nu tadina beres ge barang jadi mui jadi teu beres ngan ulah haju nu jadi mui ulah ya keur carita kaberesan batin ibadah ka Allah dalam rangka jadi hamba Allah jadi kekasih Allah gitu bah tuh kudu aya bae nu jadi mui mun tuh cilaka sakege aya kos kieu komo eta cak ngomong urang cak ahli batin mah aya ge kos kitu bening sakalian beda ngomong tuh cek ahli syariat mah daripada eueuh ka ajeun teuing eta mah tidak ada kuda himar pun anggap kuda ngaluhuran tah ngomong eta cek Kanjeng Nabi tidak ada kuda himar anggap kuda kiai si eta ge anggap kiai bae cek syariat cek ahli batin mah lain daripada aya ge kos kitu jentulna ning aya ge kos kitu wujud kal Adam aya sareng eueuh beres nek kumaha nu dicokot atuh kumaha sia bae mangan ngaji doang ngabejaan iya kumaha sih iya kulantaran dia mah teu kalaku jadi acak-acakan nih ngaji acak-acakan ngaji basal teu kalaku bae kieu teu eueuh batak bari hiburan batur mah hiburan ka puncak urang ngaji je urang mah teh hiburan apa ngaji bae lain ahli surga sih naon je teu batur mah hiburan ka puncak ka Lembang ka Bandung anu ka Bali batur mah hiburan urang mah hiburan ngaji je tuh mantak ahli surga kabeh ye coba aja amin baik pede Masya Allah Sardu hadil qadim at-taklibu illa sakran kecuali nuwere nu mabok na ieu nu mabok teka taklif kecuali ngahaja-haja mabok nah mentek nu ngahaja mabok mah nolak jadi Zain malam mingguan dinaik celeb kemudian pulang nyana peing datang ka imam mamarahan pamajikan anak teu muncul sakalina muncul dicarekan pamajikan anak atuh nembalan ditolak wajatahin tolak lo 3 jadi ulah datang ka teh jadi tah geus urang lamun ngaji kuari geus teu kudu nanya ka aing deui geus jadi tah mabok nolak jadi ketika bebeja ka KUA teh jadi sebab keur mabok los ya di KUA kitu geus los leg-leg ku sia teh KUA artinya sia nurut ka ditu los ulah sok cenah kiai jadi itu mah meunang ya kiai mah henteu atuh ka ditu sia emang nyaritakeun doang mere jeruk henteu ka itu kadang nu hasem nu amis hasem oh berarti cenah kiai hayang diberes lain yang diberes tuh wajar bae sih kateureuhan aja pendi aing ye tah
jadi saklek agama mabuk nalak jadi beres geus. Ya sebab kuari loba keur mabok mah teu jadi. Cenah teu dijadikeun ku pamarentah kajeun. Ieu mah urang mah keur ngaji nu asli. Sakitu bae, adapun nyana teu asli. Teu nyana mah teu asli. Je cenah nyana gaya dalil. Wah, dalil gaya yang duit doang mah teu asli. Kos ceramah yang duit sa eta apa nae. Itu teu asli. Sia mah bangun aju. Ih, kumaha sih? Ila sakron tuh. Mereka dua wal ikhtiar jeung karep dewek ulah kabangsa. Artina karep dewek ikhtiar pilih-pilih pilihan sorangan nuding zinahna. Ketika dipaksa titah nuding zina teu bisa, teu kudu dihad jelema nu dipaksa. Wa yu'azzarul mumayyizu takzir jelema anu mumayyiz ketika nuding zina wala yuhaddu wallahu a'lam.